Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui permisa sareng abdi Rafael Fasalwati dina acara Rohang Wartos ngabahas wartos aktual serta terpercaya. Wartos terkini. Hiji keluarga maut dina kejadian kahuruan imah di Jalan Pepanggo, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sena ieu diduga disebabkan ku korsleting listrik. Penyebabna kahuruan korsleting listrik. Cek Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DKI Jakarta Isnawa Aji dina pernyataan pers tinulis Jumat 8 November 2024. Korsleting nyababkan sana muncul anu sumebar dugi kasadayana gedung kahuruan. Kahuruan ieu menyebabkan mautna hiji keluarga anu dikawano identitasna. Nyaeta Agam Sahri Maulana umur 40 tahun, Yuliani 35 tahun, jeung dua anakna umur 8 jeung 3 tahun. Kalayan inisial S jeung A. Kepala RT 12 RW 5 Papanggo Siti Komaria netelakeun yen opat mayit eta kapanggih di kamar di lantai 2 imah. Aya opat korban lantaran kejebak, tadina salaki rek ngahulak pamajikan jeung anakna. Setelah senena geus gede teu bisa keluar deui, cek Siti. Nurutkan Siti, eta opat mayit kapanggih sanggeus proses perem lengkep rengsek. Salian ti imah korban, aya 2 imah sejenna anu katarajang kahuruan. Anu selamat, anu katarajang sena ayeuna ngungsi di musola. Kejadian kahuruan ieu lumangsungna pukul 1:40 dini hari. Sena dipastikan geus parem tabuh pukul 3:34 waktu Indonesia bagian barat. Sekian informasi anu kami sampaikan ngenaan kejadian tragis. Kami ngucapkeun bela sungkawa anu paling jero ka keluarga para korban anu tos maut. Hatur nuhun atos nyaksian. Sareng dugi ka ayeuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.